Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu udang sadayana tiasa petepang dangu deui dina acara dongeng Sunda cecerna mitineng anu samingun kamari parantos kalangkung pribados acan tiasa ngupload deui kumargi kamari teh nuju aya kasibukan heula. Mitra-mitra dina dinten ayeuna urang teraskeun hanca anu katunda samingon anu kalangkung cecerna mitineng anu ayeuna bagian ka-20. Mitra-mitra kaum dangu sapados teh nyangkolong teh kana waktos mangga urang dilajengkeun wae mitineng karya Carsun Bakekok karapan Sisma Bakekok. Prung Nilam ya Kang pada mulih heula kumargi waktos ayeuna tos wengi teuing harita Nilam barang ngadenge Pardi ngomong kedek balik manehna balik Malik tina sarena neuteup ka Pardi. Kang Pardi, yakin Kang Pardi teh? Kumaha kitu Nilam? Kang Pardi, Nilam alim dikantunkeun ku Akang. Akang tapi dah kumaha tuh waktos lain tentot parantos wengi teuing Nilam. Cek Pardi. Harita Nilam metot ka Pardi atuh Pardi ngajong-jolong harita ninihan awak Nilam. Maklum Pardi keur ngajanteng henteu siap bari loba pikiran dicentok ku Nilam kitu atuh bro we harita Pardi ninihan Nilam anu disanghareupan ku Ibu Haji. Ya Allah Nilam nanaonan aduh cek Pardi harita kaget. Kang Pardi, Kang ulah ngantunkeun Nilam. Harita Ibu Haji anu ningali kejadian kitu. Ya Allah Nilam, nanaonan atuh Nilam, ulah kikituan. Pamali yeuh. Cek Juragan Haji nyamuhun atos Nilam kenggigian. Cek Pardi harita bari usai-usayan ngalaan rangkulan anu montel kana beuheungna Pardi. Nilam lain ngadenge kalah kitu teh malah mageuhan tangkeupanana kana awak Pardi. Kang Pardi, pokona mah Akang ulah nyingkah. Nilam alim dikantunkeun ku Akang. Cek Nilam harita bari terus ngabedol ke Pardi. Pardi bingung geus dikitukeun. Nilam nya Akang atuh moal ninggalkeun Nilam. Eleh geleng nih Pardi teh harita kapaksa ngomong kitu, kapaksa bakal nungguan Nilam di dinya ngadagoan sadarna Nilam kitu kayaanana. Laras Akang, laras bade nungguan Nilam moal Nilam tapi Nilam ulah kieu deui. Asal aya Akang mah moal. Nilam teh nyaah ka Akang. Nya Akang ngarti. Tapi kumahanya tuh di bumi parawek jabi. Ulah ngemutan di bumi Akang. Nilam teh diemutan. Jap Pardi harita jempe bingung naon anu kudu dilakukeun. Mangkaning dina peuting arita manehna geus janji
arek ngajak ulin ka bebenekna. Bebene hate nyaetana Tiara. Caga harita orang tunda Pardi jeung Nilam ayeuna urang caturkeun Tiara anu kita tadi geus ngadaguan Nilam, geus ngadaguan Pardi, geus elesek-sekeng, geus diuk, geus nangtung, geus lujag-lejeg lelempangan ka ditu ka dieu. Jalma anu didagoana ku Tiara teu moal-moal. Nya kamana tukang Pardi teh? Nah jam sakitu can ka dieu wae. Ongko bade ngajak ameng tapi teu aya wae. Aneh. Moal aya naon-naon kitu duh asa melang kieu. Harita ceken gerantes hatena Tiara. Bari nangtung tina diukna. Melong ka jalan. Asa ku araraneh. Hari kita sok asa ratu. Kang Pardi. Wah aku nanaon gitu akang teh. Mudah-mudahan akang disalametkeun. Cek Tiara. Harita torojo si bibi di dapur. Harita bari neuteup ka Tiara. Karunya teuing Neng Tiara teh ngadaguan Pardi, meureun ngadaguan Cep Pardi, tapi nakamana atunya? Maniwatir kita tadi geus aya kana sajamna di dinya teu kasup ka iman, teu dahar, teu naon. Maniwatir sampeurkeun Nen teh nah dilembet atuh dek ningan seur angin ieu meni ageng kieu engke bila lebet angin geura Nen. Wios bi ngantosan Kang Pardi nah teu moal geuningan datos janji. Mohon panginten Nen nuju aya pamengan mending di lebet we yuk. Cek si bibi harita. Mohon kewe bi sekedap deui. Penasaran aku naon tukang Pardi teh. Mani asa kararesel ka amdina oge. Nya panginten nuju aya wagelan heula geulis. Hayu dilebet we yuk. Ya anginna geuning mending ngagelebug ge jadi sigana mah bade hujan. Nya bi muhun ketipayun teh sok. Tiara mangke we kedap deui we. Tiara Nen meni aduh kumaha atunya. Cek si bibi harita bangun anu bingung jeung watir ka Tiara anu katingalina sepa kulantarannya angin ngagelebog tiis. Tiara maksakeun nungguan Pardi anu teu mol-mol di hareupeun imah. Mohon atuh tong lami teuing di luarna Nen. Bilih kumaha ona mangkaning ita angin ngagelebug hujan tos katingali ngagirimis. Bibi makelbat heula atunya ieu da nuju beberes heula di dapur. Mohon bi mangga engke Tiara sakedap deui we kalebetna.
nya nennya cek si bibi sanggeus kitu mamenena langsung asup deui ka jero imah nuju ka dapur lantaran keur beberes. Kang Pardi teh kumaha atuh teh asa nyiksa. Aing masuk sieun Kang Pardi teh menang kecelakaan, ih amit-amit. Tapi kemana tuh? Angin di mending ngagelebug, bakal hujan. Bener Kang Pardi makacida tegana teh. Cek Tiara harita bari ramasbas. Hatena rasa tu genah. Janji Pardi memang janji, tapi Pardi lain teu rek netepati. Kapanan Pardi teh keur aya masalahnya eta jeung Nilam. Kalahkan geus jam 9:30 peuting. Hari kieu teh geus ka imah we. Bari Nilam harita asup ka imah. Rakyat mukakeun panto kebruk panto ditutupkeun satakar kebek ku Tiara. Tiara langsung nuju ka kamarna. Kubrag harita ngabebeutkeun karep nangkuban dina kasur bari nyegruk cerik. Hari kieu teh sok asek kacida teuing Kang Pardi mah. Batur ngadaraguan ti tadi, tapi kaki warik can muncul kene. Tapi aya pirasat lain, moal gitu Kang Pardi teh. Piraku, da Kang Pardi teh jujur jalemana. Cek Tiara harita. Kang Pardi, akang teh meni asa aya dina kongkolak mata. Nya ka mana tuh anjeun Kang? Akang mah meni kacida tegana pisan. Teu ngarti kana perasaan Tiara. Kang, Cek Tiara harita sasamat ka Pardi. Memang Pardi teh asa aya dina kongkolak mata, kokolebatan ucang-ucangan dina kongkolak panona. Karunya teuing si Nen. Nah, ka karaoke boga papacangan. Geus jalir janji. Nya atunya ka mananya Cek Pardi teh. Mani teu mol-mol ka dieu. Mata ngakarunya atuh. Cek si bibi harita bari melongkeun Tiara anu keur ngagoler bari nyegruk cerik tina panto kamarna. Kang, nah Kang teh gaduh deui sorean ti Tiara kitu. Dia asa teuing kacida teuing Kang Pardi mah. Ari harita Pardi anu diomongkeunana terus-terusan ngagebeberah hate Nilam. Anu memang Nilam teh seperti anu kakegeluan,
Tapi Pardi ngerasa bingung nah awalnya seperti kumaha. Harita Pardi hulang-hulang kurang kerung kemikiran nah nilam teh bet kelakuan seperti gitu. Pasti ieu aya naon-naonan cek Pardi harita. Anu memang bener nilam teh sangeusna harita arek dirurujit ku anu jadi kabogohna atanapi lalaki anu memang diaprok-aprokeun ku keluargana nyaetana ku juragan haji jeung ku Bu Haji. Tapi nilam memang teu daek. Harita ganda arek ngarurujit ka nilam arek dipaksa diperkosa di imahna ganda ngan hadena we nilam teh salamet ku alatan mangih peso balati anu memang aya di kamarna ganda. Jang Pardi gerak tuang heula atuh eta mani sepak gitu. Sumuhun juragan engke wae dacan hoyong ieu teh. Itu terus disayakikeun sok ingal tuang heula meureunnan lapar ti tadi dacan tuang da. Sumuhun engke wae dacan lapar sakantenan ke bari natepan dacan natepan oge ieu teh salat natepan isana. Oh nya atuh aya dacan natepan kitu nya teu acan engke we atuh da ibu ge teu acan natepan ieu teh sami. Mohon engke wae juragan cek Pardi harita bari neuteup ka nilam anu memang harita keur ngagoler. Harita nilam diteuteup katingali parona peureum. Nilam teh parantos bobo panginten juragan. Abdi teh bade aya nu ditaroskeun. Naroskeun naon kitu Pardi? Tiasa keluar heula sakedap. Nya hayu atuh. Harita Bu Haji jeung Pardi kalaluar di kamar nilam anu memang nilamna keur saret. Kayak harita Bu Haji diuk dina kursi dituturkeun ku Pardi diuk dina kursi oge. Aya naon anu da bade ditaroskeun teh Pardi? Perkawis nilam. Abdi teh ngaraos bingung nah bet nilam teh janten kieu kumaha kawitna ieu teh juragan. Puguh mata kok nyaeta matakna oge kawitna mah nilam teh diajakan amang di jurung-jurung da ku bapakna geuningan ku ku si ama di jurung-jurung diulah-ulah oge budak teh tadi teh geus moal hoream cenah kitu. Diajak kamu kusaha juragan? Carita nanti kieu Pardi nyaru masa we ari Umi teh hayang boga budak teh anu memang menangkeun hiji jelema anu memang bisa dihormati, bisa mawa kasenangan ke budak nya ka nilam ku ama sareng ku Umi teh nya istilah nama dijodohkeun
kapamuda anu memang kaya raya namina teh ganda tah kamari teh ganda teh ka dieu ngan pedah nilamna teh tara aya wae da memang nilam teh sok ngahindar wae gitu. Nah kapas kamari aya kalarasa nilam oge aya ngajakan ameng cenah bade ameng ka bumina ganda nya diizinan we ku umi teh sareng ku pang-pangna mah ku api aku ama diizinan teh gitu. Nu saterasna mah nilam teh pas uih teh jam 7 panginten jam 7-an lah harita ditungguan kemana budak cing teh wayaki can aya hari datang baju nararangsak geura Pardi mati matak dikase pokoknya mah aku umi ditanya kunaon nya eta gana cenah arek ngarurujit ka nilam panadena we cenah nilam salamet gitu. Alhamdulillah mantak tah tidinya umi teh Pardi. Oh janten gitu cerita serius nantinya janten nilam teh pangna bisa gitu teh ku alatan sok pangintennya umi anjeunna bade dirurujit ku hiji pemuda anu memang teu bertanggung jawab, hiji pemuda anu memang teu gaduh moral pangintennya Tah gitu pisan Pardi mantak umi teh kumaha deui atuh da iwal ti nilam ayeuna kedah biasa deui umi teh nyuhunkeun minang saraya ka Pardi mugi we atuh Pardi teh tiasa nyalametkeun anak umi. Nyaeta umi abdi teh tiasa ngawaler atuh da kumaha da abdi teh bade kitu abdi teh istilahna gaduh bebene anu namina tiara bahkan ayeuna oge tangtos anjeunna ngantosan kumargi malam minggu ayeuna teh aya acara gitu mi ceuk Pardi harita bari ngarekap panjang ya atuh geus kumaha Pardi umi teh kasade minta tulung dan nilamna oge geuning geus katingali kur ka Pardi hungkul geuningan sigana teh paingan meureun teu daekeun ka ditu cigana geus boga hate leutik ti bareto ka Pardi eta Pardi ngarasa henteu. Pardi ditanya seperti gitu terburu-buru ngajawab ngadon tungkul. Pardi kunaon ngadon tungkul? Ari rasa-rasa seperti segitu mah terus katingali ku abdi oge umi cuman abdi teu menanggapi kumargi umi terang nyalira sahari abi sahari nilam. Atuh nah ti kamari nilam panginten tos katingali ku Pardi nah Pardi teu ngarespon nya kitu umi ari abdi teh bade ngarespon serba bingung kahiji nyaeta tun tadi dicarioskeun abdi sareng nilam teh ibarat bumi sareng langit atuh dah. Teu kitu keur umi pribadi mah teu kitu nu penting mah nu jadi anak bisa bahagia hirupna saling mika cinta saling mika asih harta mah keun bae teu kudu di utamakeun nu penting mah urangna bisa rajin gitu suruh umi mah. Pardi tungkul memang benar jauh tisamemehna
nilam teh nenden rasa ka Pardi ngan Pardi memang lain teu nenden rasa ka nilam kusabab pikiran Pardi manehna jeung nilam teh lir ibarat bumi jeung langit kitu jeung pikiran Pardi. Sumohon Umi hapunten anu kasuhun. Tas ayeuna kumaha atuh sareng itu? Tah eta anu mentak janten bingung ka abdi teh Umi. Abdi teh neme janten papacangan dua dintenan ayeuna tos janten kaayaan sapertos kieu. Tah eta anu mentak janten bingung teh Umi. Abdi teh dah balaka saujratna ulah aya nu ditutup-tutup supados tiara oge ngartos. Lamun kitu teh kumaha atuh nya? Umi hayang penak sareng tiara kumaha tiasa jang. Insyaallah tiasa. Tapi rupina mah dina teu tiasa dina dinten ayeuna kumargi waktosna ka bujang saeb teh nya kapan deui. Mitra-mitra kaum dangu sadayana waktosna tos jeung kapan deui insyaallah urang lajengan dina dinten enjing bagian anu ka-21 na nyanak cejer mitineung bagian ka-21 dina dinten enjing urang diteraskeun. Kalian ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.